pelayanan munggah haji na berikut rombongan khusus nanti dia berjumlah 77 kloter 21 ngahiji jeung rombongan Haji Ilyas Patan, Haji Oji di Cisoka, Haji gitu Badu di Legok, kemudian ngahiji deui jeung kitu Haji Ne di Pariuk, Himin kitu Cengkareng, termasuk Haji Yakub di Kampung Melayu. Alhamdulillah salamet kalayan teu aya halangan naon berkat doa di kambehan tepikeun ka alhamdulillah saat ieu urang bisa babarengan deui. Dikhawatirkeun besi maot di ditu horeng nu ngahawatir maot di dieu. Salila di Mekah informasi nu maot aya sabaraha hiji pamajikan Haji Rosidi Ledu, kemudian lurah kumpul di Kendal Haji Eli Pasar Kemis di Balaraja geus paroho deui ngaranna ji ceukula aja teu ka Mekah ge paeh nu ka Mekah sieun besi maot ai maot batu ka Mekah rek ka Mekah maot mah maot bae. Alhamdulillah salamat ngan aya saeutik mah waktu rek balik di Madinah begitu rek naik kapal ditunda heula cek urang Arab ieu pasporna aya jamaahna eueuh kurang hiji kabeh kaget atuh kurang hiji tidak bisa diberangkatkan cenah kapal dicek ku seluruh ketua rombongan karom disebutna aya kabeh terus dihitung deui pada orang Arab mah itu kaget teu cukup sakali cenah mah di mobil ge 3 kali ngitung kos nu bodoh padahal mah hati-hati taliti cenah mah dicek deui tetep kurang hiji moal diberangkatkeun ieu kapal. Waduh kaget kabeh. Barang laporan ke Haji Supendi jamaah kita kurang satu pantai hiji cerdas kada gitu dah mah nya ngingit-ngingit nu paeh we urang tah barang dilaporkeun ka urang Arab seuri jana oh paeh hiji mah teu ditiagan ka mana ge moal aya bawa hiji urang Curug da urang Legok eta geus kolot. Dongeng maut nanyana begitu muriang dirawat ku dokter cek dokter teh udah alhamdulillah nih Pak udah pulih 75%, udah sekarang mah ke pondokan aja ceknya saya mah enakan di sini aja lah ceknya enakan di tempat opnam. Ih cek dokter jangan begitu udah ke Soro aja terus balik ke pondokan sepenting isukna nyana di opname deui sebab jana ngomongna enak di sini sakina bener-bener tahu muriang terus dokterna nu bebeja ka kula dokterna bebeja akhirnya bang deka Arafah teh ya cik badanana lah saya bertahan di sini cekian di Arafah geus we berangkat ke Arafah lantaran ngomong sababaraha kali kos kitu tah ya maot lah di Arafah hiji geus kolot jadi kloter 20 hiji nu tinggaleun di ditu hiji nyaeta urang Curug tetapi asli dapat cenah urang Palembang kabeh mulus alhamdulillah ya rabbil terutama rombongan di dieu rombongan Haji Yasin ngaranna doang rombongan Haji Yasin mah teu berangkat ngarana doang rombongan Haji Yasin Jambung kula ge disebut rombongan Haji Ucimbung geus rombongan Haji Yasin bae jadi itu ge merekna di Mekah rombongan Haji Yasin bae
lawang ya lawang ditulis rombongan Haji Yasin. Mun ditanya mana Haji Yasin? Tinggalin. Rencana luar biasa Bang Haji Yasin ge usaha pohara dasar Allah nu nentukeun berbagai usaha melalui depag, melalui rombongan nu sejen, melalui umal, melalui pisah ziarah geus jelas bakal berangkat ternyata henteu. Nyusul Rom Haji Agus Salim nunyana sok ngaji bae di dieu hayang berangkat tadi nangis menang pisah nyana melalui kitu nu sejen. Akhirna milu jeung Haji Yasin atuh kabawa teu berangkat di ditu geus di ACC nyana milu di Maktur Jakarta geus tinggal berangkat doang lantaran supaya bareng jeung Bang Haji Yasin milu ka Haji Yasin itu heng nu ieu hong geus beres teu berangkat sakitu telepon bae Kamis berangkat barang bae Kamis mana meureun asana Kamis Muharram boy teu berangkat tapi barang gula sare beurang acan teu sare teh eta ba'da subuh tas di masjid memeh zohor biasa sare heula barang hudang kira-kira jam 10 Haji Agus bakalna berangkat kan kenyahoan cek pamajikan teh kahimpi tadi ka dieu mawa tas leutik geus berangkat encan berangkat ngan kitu beta ngimpi meunang 2 poe bada subuh kene da sare udang barang udang jeung pamajikanna ka dieuna cek pamajikanna tong nyahoan bae tadi gimpi ka dia mau tas gede jasa pemajikanana bener bae terus telepon insyaallah berangkat jeung pemajikan ngimpi pas takos kitu tah meunang sapoe deui ngimpi deui Bang Haji Yasin teh maka ditu aya ngan teu mawa tas cek ulah Haji Yasin ge ka dieu ngan teu mawa tas moal berangkat asana bener bae teu berangkat eta tas nentukeun eta tas nu hiji mah Haji Salim mawa tas leutik biasa hari pamajikan mawa tas gede ka impina datang ke pondokan dikiekeun we tas teh berangkat berarti bener bae ngimpi teh tepat jasa Haji Pudoli teh ka impi teh berangkat teh jara ka Serang doang gitu. Aya pas kitu teh ngimpi tahetalah berangkat ka ditu nyana malantaran atuh panderi judi ditu nage sakedeung nyana mangan 22 nya 23 poe di Madinah nage gukula tita 8 poe ngan 3 poe doang cek urang Madinah di ka mana deui teh cenah sakedeung aman teh balik deui nya doang geus 3 poe doang pulang alhamdulillah 42 poe datang ka ditu gara Riyad ku giat-giat tepas datang ke Bekah langsung berjamaah subuh malam Jumat Salasa berangkat Rebo di Pondok Gede kemudian berangkat Kamis di perjalanan datang ke Mekah malam Jumat langsung sholat subuh wabehan mantas toap heula toap penting umroh beres umroh sare geus tahallul subuh berangkat deui ka masjid kabehan giat keneh teh giat keneh can anu sales mancan anu sales bagian datang ke Masjidil Haram maca suratna surat Alif Lam Mim Tanzil wiridan di ditu Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna tarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu la ilaha illa huwa al-terus Allahu alladzi la ilaha illa terus datang ke sujud tilawat berat
sujud tilawat jamaah 77 teu nyaho sujud tilawat haji pendi ruku doang ya nama lainnya apa orang luar negeri geser bae kudu dan sujud ya nama ruku doang nya culak cileuk aing tanyana nu salah ieu maya aing salah saknya teh aja bener rasana mah pan batur sujud biasanya sujud mah ya rukuan nya tetep culak cileuk bae cenah tetep jadi lain maca subhana rabbiyal azim atau sajadah wajia nya nama tetep aing tanyana nu salah udang deui maca surat تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقن terus datang ke angges ruku subhana rabbi oh aing berarti salah aing salah ya jadi potongan anak aya salat subuh 2 ruku kudu dikodoan deui oh ja aya salat 2 ruku datang ka kuari cadi bejaan ku kula ka bisi isinin aya haji pendina kuari dieu ca kudu kodo macem-macem bae itu pengalaman pertama datang ke pondokan sholat aing teh sholatnya lalu salah tuh orang di beja tuh jahe tadi mantap kudu mondok kudu ngaji abenya holeba nyana di pondok dia teu ngaji nyana mah datang ka paeh di pondok lembur pondok Alhamdulillah isukna Jum'ah kan subuh balik Jum'ah salat Jum'ah dibiasakeun di lembur pondok bae dibiasakeun di curug di legok ke bae setengah 12 kukula diajak ayo geura di mah Mekah di setengah 10 kene diajak lah jadi kitu heula bae kalawan depan kula berangkatlah jeung pemuji jam 10 so pengalaman nu geus-geus pa Jumat mah pinuh dan datang ke haram alhamdulillah kabagian kene di jero ieu lah rombongan nu ngabiasakeun setengah 12 di lemburna datang ka ditu atuh salat di jalan raya sakjana mah lembur sorangan beureuh pugu di situ jam 10 ke poju mah geus patep-tep wah luar biasa etalah pengalaman kedua tetep di situ ge teu nuturkeun batu kos kitu bae da kieu bae teh heula sakira tenang lah sakira janya ho jalan nilai masalahnya ho jalan di jang sujud aya teu tetep pengalaman kedua sakina ya di jalan raya salat di Mekah ulah sambarangan boga jag sujud ge asa boga sorga bae ih nya jamaahna sakitu geus dipangkas ke 20% tetep bae pohara jasa teu bahi kene bae Masjidil Haram tah kos kitu tetep jada bebejan mah wah tu jero yeh mana bisa setengah 12 di jero potongan ai bebeja ka babatur mah di jero bae tetep bae gengsi nya gitu ngeus katebak moal bisa kajen kukuha gitu. Tapi Jumat hareup namanya geus siap-siap bae. Di jam 7 geus mandi. Tuh ai pokona baca ke dan deuk ti heula aing ngajian kukuh mah jam 7 jam 8 jam 9 nundutan. Atuh ka ditu udah setengah 12 deui mah. Masya Allah. Yang ngaji mah macem-macem. Macam-macam dongeng nangis alhamdulillah kaditu nama lancar halangan naon kukula terus bae dititah datang ka haram mamun boga tanaga ulah kudu duturkeun kula sorangan bae masing-masing tawaf capek kakarak salat capek karak maca Quran
terus baik kalau mah ngomong gitu teu kudu babarengan bae tawaf sebab nu ieu boga tanaga nu ieu henteu anu ieu leuleus nu ieu henteu sak tungtung boga tanaga sorangan ke balik bareng geus kitu bae tetep datang ka ditu nama tawaf henteu salat kurang maca Quran gitu peti ka deuleu aja kuat atuh nundutan deui bae tapi alhamdulillah tawaf masing-masing sakaya sakitu ge alhamdulillah terus bae dibere penerangan nu jelas terus-terusan gairah alhamdulillahirabbil alamin bisa balik deui ka dieu kabehan rombongan 77 adapun di Mekah mah sagala batuk segala salesma emang eta mah geus biasa teu batuk-batuk acan mah Firaun mah datang teu salesma nu tilok batuk jeung salesma aja Firaun ge eta gaditu tetep bararatu ngalain nu ka bawa ka imah biasana batuk di Mekah bawa ka imah angel kacager angel teu kacager eta kos kitu ka Mekah alhamdulillah beres tinya mah berjamaah baik berjamaah terus ke Arfah gitu naon ngaranna poe Minggu diberangkatkeun ka Arafah terus poe Senin wukuf di dinya lah aya nu maot kemudian poe Salasana Jumratul Aqabah beres jumrah terus cicing di Mina tilu poe tilu peting jadi napar sani ngahajan teh di Mekah biasa nama di Mekah ke peting mabit bari jumrah terus ke Mekah deui ka hotel ke mabit deui ka Mina naik mobil biasa dah begitu keur jeung almarhum di Mina tilu poe tilu peting teu pernah di Mekah ieu mah ngahaja di Mina supaya nyahoeun antri mandi ngising antri ngising di Mina mah ngising ge genep 7 ngadagoanana aya anu geus kadodoran di dinya kadodoran di dinya geus aki-aki pajajara gantri gitu lamun urang kurang karunya mah atuh urang ge hayang teu bae ngeun aki-aki mah terus geus mondoyol teh karunya aja asana lamun teu dibere lawang WC ieu ngising di barabean mana ieu barabean ngising di luar ya di kajerogeun bae ya Allah ya Rabbi teh nikmat jasa ya wudu ngantri ngising ngantri mandi ngantri tapi ari ku gairah mah jadi resep jadi nikmat bala mah asana kurang tilu penting teh tadina aja pene dek ditinggalkeun di ditu kena sorangan bae geus teu kudu antri di ditu sorangan bae ngan jeung setan nafar sani masalah nu balik nafar awal bebeja ka kula lobaan dek nafar awal mangga bae jadek nafar sani mangga dek nafar awal mangga ngan afdol nafar sani dek nafar awal bae ketua rombongan anak ngajak nafar awal dibere penerangan ku kula lamun dek nafar awal ba'da zuhur sebab waktu jumroh ba'da zuhur Aqabah mah dibuka nisful lail terus datang ka isukna datang ka tanggal 13 Aqabah masih aya keneh bae terus ieu lamun sapopoena tanggal 11, 12, 13 dibuka na jumroh ba'da zawal jadi ba'da zuhur geus diundek nafar awal sing hade cekula ieu jumrohna ba'da zuhur karak nafar mentak dina kitabna balikna teu meunang ka magriban
sepi dan saeutik waktuna ba'da zuhur ka Mekah nya jumroh heula nya urang balik ke Mekah mun ka magriban teu jadi tanaparna kudu balik deui ka Mina bejanda kukula kitu ya tapi pemimpin-pemimpinna tetap ngajak jumroh ba'da subuh tanggal 12 berarti berangkat jada jam 7 jam 8 ke Mekah atau eta dina kitab tah moal ka magriban aya berangkat jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 mah seluruh kitab fikih ti mimiti Riyad takrib kabeh datang ke kitab nu gede nafar awal balik teu meunang ka magriban nu mentak di bejaan kos kitu sempit waktuna mun ka magriban wajib balik deui teu jadi nafarna unggal kitab kos kitu ayeuna berangkat jam 9 mah teu jam moal ka magriban malah mah asar zuhur geus saya di Mekah meunang tah ieu nu nafar awal anu jumroh na isuk-isuk kukula dibere penerangan masalah ngan bayar fidyah nu ngadenge mah ngadenge nu henteu mah henteu tah etalah loba kasalahan 75% kasalahan sing harade nu mentek di bejaan sing harade ieu besi ka Mekah teh ketua rombonganana ngajakna seperti kitu hampir 75%. Etalah kasalahan ketua rombongan haji meureun nyana ge endek misah teu bisa lantaran teu nyaho kumaha carana naik mobilna di mana padahal mah leumpang ge geus nyaho mah aya musak teh Mina Mekah aya paranti leumpang maka saung lurus we moal naon pungkal pengkol teu pungkal pengkol moal nyasap tah hiji tah kasalahan besi aya jamaah haji nu milu taun ieu anu henteu dibere penerangan ku kula atawa nu teu ngadenge kabeneran kos kitu wajib bayar fidyah ceuk kaul dhaifna saleter nu tambahna 3 leter setengah ceuk daun gitu nurutkeun fidyahna fidyah sor jadi berarti sarua jeung zakat. Ieu jamaah haji pasti loba nu kos tanyakeun ge di lembur masing-masing. Napar awal dapar sadi, napar awal. Balik jam sabaraha? Pasti lolobana jam 10. Jam 8. Jumrohna manteh subuh pancan asup tah poe tanggal 12 na jumroh da ba'da zuhur. Tak dina kitab nya jumroh nya balik sing hade beusi ka magriban. Atuh balik jam 10 mah coret we ta kitabna. Jomal ka magriban cak haji pudoli aing ge keur jam 10 pugu balik bayar fidyah fidyahna teu meunang dibayar di dieu kudu di Mekah entek kula noelan sakur nu wauh sakur anu dideuh toel sugan nyana nurut alhamdulillah malah urang jarau anu narurut urang Bogor urang Cisarua nu nanya pemimpin-pemimpinna boh jamaahna urang Bandung urang Cianjur nararanya nu wararauh jeung nu nyaho malah aya urang Madura sagala kiai nanya terus urang Surabaya alhamdulillah akhirna bareres urang Tangerang nu teu nanya seperti gitulah teu masalah jadi bae haji teh mah wajib haji ngan bayar fidyah tuh hiji tak kasalahan nuna parsani ba'da zuhur tetep jumrohna ieu keur dilempeng-lempeng sebab kadeuleu ku mata ku ari kada itu nya ba'da mun endeu kieu jumratul aqobah henteu tanggal 11 ula wusta aqobah henteu tanggal 12 ula wusta aqobah henteu disakaliguskeun tanggal 13 tapi ba'da zuhur mimiti jumratul aqobah teh beres kuari nu tanggal 11 ulah wusta aqobah jadi balik deui tanggal 12 ulah wusta aqobah tanggal 13 deuk balik ya jadi ulah wusta aqobah balik beresan kos kitu
daripada eta balik jam 10 jumrohna mah teu subuh pangneangankeun kitabna manggih cenah dalilna di mana eueuh macet tuh dia neangan dalil macet oh cenah teu moal kiucut teh cenah teh nyahoan cenah aya kaulna karak nengtek burung coba aya oge tah nu rada kos itu aya sih dalilna cenah leutik keke cenah kula neangan kitabna ayo bawa ka dieu eueuh jadi tangga kuari tetep be riad dibawa ku kula riad ieu amanat abah mun ka Mekah riad bawa bae bisi poho dibawa bae unggal ka Mekah riad dibawa di deuleu leutik kitabna tapi mantep dibacana tetep hese Alhamdulillah tuh eta kudu nu nyaho nu mingpina nyilakakeun batur hidayah kirimkeun Jawa haji nu balik napar awal qobla zawal tah eta lain masalah naparna jumroh lah can asup teh jumroh berarti poe sabel dekat poe 12 tah sanajan jumroh pada subuh can asup tau jumroh nu kamari jumrohna jumroh nu kamari jadi bukana zawal eta fidyah ke kirimkeun ka nu deuk umroh ayeuna ulah gandeng-gandeng aya aing bang bayarkeun fidyah ka ditu bapak aing teh jumroh ulah gandeng-gandengnya bejaan bae ku sia babaturan sia aya ulah gandeng-gandeng tapi bejaan babaturan kumaha sih kirimkeun ka nu umroh ka ditu ke dibuka umroh moal kobal deui pohoan umroh kadua pohoan deui engke kadu munggah haji tah eta dimantek di bejaan ke kahareup bejaan nu munggah haji sing hade nu geus rapi bab mabit almarhum abah tahun 90 pas mina dongeng ieu mah ti terowongan ka itu lain mina ieu nya siang ke besi munggah haji ieu mah mina jadi disebut nusanajan disahkeun ulah lain entang mah ngan tetep sia mah mun munggah haji ka dieu bae mabitna gesah sebab ta'rifna mina mah bainal jabalain antara dua gunung geus gunung ieu aya gunung ieu aya kuali di jeung terowongan liwat terowongan lain mina sebab teu asup jeung ta'rif oh kaharti ta ku kula geus aya penting kadinya ka jumroh beura sakedeung doang kayak kami menan kami ngakemah deui selalu gitulah komolah mau di Mekah maka Jamarot balik ke Jamarot balik geus tah tahun 9 genep bareng deui jeung almarhum abah ngomong kitu deui sing deui mun ka Mekah deui ieu lain mina ieu nya ai nentang mah ulah jageus disahkeun ku Saudi Arabia ngan urang mah ulah sebab teu akur jeung ta'rif Ki Muhyiddin Kosambi keras lain mina guru kula di Garut ajengan imam ajengan toha nyaritakeun lain mina abah ucu guru kula di Caringin tetep mina jadid muaisyim lain mina tetep urang mah kudu di dieu mah Ki Bustomi bareng jeung kula marah nyaritakeun lain mina nya ieu bae nu mina mah kiai Gus Dur internasional nu ngasahkeun ihram di Jeddah nu tata dina ribut di Indonesia cek Gus Dur di Jeddah saja terus adu argumentasi yang menang Gus jangan di kapal sebab tidak melewati Yulamlam sedangkan cek ketua Garuda adalah lewat Yulamlam diadukeunlah Gus Dur jeung ketua Garuda pemimpin Garuda menangan Gus Dur kapal liwatnya tidak ke Yulamlamnya namanya huntah daerah ini daerah Yulamlam ada di sini jangan suka ngebohongin masyarakat coba tanya cek ketua Garuda bener oge sih jawab Gus Dur lewatnya kapal ke negara ini tidak lewat Yulamlam jadi kalau tidak lewat Yulamlam mengapa di sana nah nu pas jeung Yulamlam atau apa bedanya dengan Jeddah tidinya lah dicatat ku ulama NU Jeddah eta hasil Gus Dur debat jeung ketua Garuda aya catatan ada di ulama geus Gus Dur nganyatakeun deui muaisim sana
ya kalau mau silakan, tapi saya tidak menyatakan sah. Mina godim inilah dalil akur dina Bukhari bainal jabalain, itu bisa diganggu gugat. Nah kuari ambalaya cara ricing bae di kemah mantak loba nuku kula ditanya ieu mabit di mana, di Mina, Minana di mana, di kemah. Kajumroh tante lewat terowongan peting henteu sabara peting henteu 3 peting henteu berturut-turut berarti dambe hiji. Lamun anu sapeting ka ditu 2 peting henteu berarti pidyah. Ieu kabeh henteu hampir. Geuring mah digiring ku kiai ku ustad nu nyaraho mah titah ka Jamar kuari ge loba keneh bangsa Mesir, Turki, Indonesia lah anu kuari kurang sebab naon? Hiji meureun jauh 2,5 kilo lempangna, mereka 2 malah tujang geus ieu Mina keneh ieu, padahal di luhur teu dihapus. Di dieu di Bin Daud aya di luhur aya Bidayatul Muna, masya Allah gede keneh barang di deuleup. Perean ka hiji teu kanyawan, perean kadua teu, perean katilu mah aya di dieu horeng. Bin Daud mah masih lain keneh ka belah dieu tah pas nu loba polisi aya di ditu di luhur Bidayatul Muna. Henteu dihapus-hapus bola gede. Pas di ditu terowongan belah kiri aya deui bae Nihayatul Muna, di belah kanan aya Nihayatul Muna. Teu dihapus ku Arab. Jabeureun eta nu asli nama tah. Tuh, da ieu mah ngabejaan besi nun teu mabit bona parsani na par awal. Petingna wayahna kudu dam kirimkeun deui ka ditu. Embe hiji. Pas cenah dipencit di dieu bae di hargo kula tolong sate Gusia. Ganti jadi tamata. Ya asal sapeting bae 2-3 da mah pidyah ge ka ditu. Di deule-deule na ieu hanya segerintil ustad kiai nu paham lah nu selalu ngajakan jamaahna mabitna sanajan jauh leumpang. Lolobana hees bae. Acenah aya ieu nu ngasahkeun Depak ge geus ngasahkeun, pemerintah Saudi geus mangga. Ieu mah keur carita hayang utama sesuai jeung aturan nu aya dina kitab mangga. Henteu cenah teh moal ngadenge kaki uci aing mah sabodo sia tuh. Aing mah jam mere penerangan itu ngadenge mah tuh los. Eta kos kitu. Mabit bab mabit jeung bab jumroh sedih kuari kos kitu. Tak sing hade tahun hareup deuk berangkat ke Mekah, pimpinanana mayoritas teu saha seperti kitu. Entek cek Kiai ti Ciawi bertentangan amat nya ieu ketua rombongan jeung ilmu nu ku urang diaji di Indonesia. Kudu kumaha tuh? Geus beres tah batah. Jadinana teu milu salah pan ka ketua rombongan. Milu teu akur jeung coret kitab, teu milu ditinggalkeun, marah bae deui pan. Iyalah kejadian-kejadian tahun-tahun terakhir seperti kitu. Tahun 90 aya nu neuk balik isuk-isuk sarariap mobil. Itu ku Abah ditoel, dibere penerangan. 50% nurut, 50% tetep balik. Kula dititah balik na parsani jam 10. Kokoh kudu jam 10 bae. Seri bae kula. Akhirna bebeja ka ketua kloter. Ketua kloter bebeja ke maktab. Maktab kekeh kudu jam 10 bae. Kalau tidak jam 10 ditinggal. Akhirnya maktab menghadap ke kula. Ngadep ngobrol ketua rombongan maktab jeung di dieu di nu sejen-sejen aya Haji Firdaus, aya Haji Pendi kabeh bae. Cek kula, saya mah mau ditinggal juga enggak takut. Sebab saya siap pulang sendiri, pakai modal sendiri. Ini urusannya ibadah. Bejakeun ku kula waktu jumrohna ba'da zawal. Andai maktab maksakan harus jam 10, silahkan saja maktab pulang beserta jam 10 saya tinggal di sini akan menyelesaikan ibadah haji. Hanya catat, berarti tanggung jawab maktab hanya sampai di sini. Akan saya laporkan
ke negara Indonesia bahwa maktab tidak mengurusi jamaah haji sesuai dengan aturan. Sialan udah habis zuhur aja saja teh. Mau jam berapa aja Pak Kiai. Sia kudu digetak itu ke urang. Saksi raya Haji Firdaus saya Haji PDA jeung saja bantah ketua kloter bage jeung urang legok Haji Nuryani cenah mitoana masuk ngaji bae ka dieu dibawa ku jana ta maktabna ka hareupeun kula sebab jana maksa kudu jam 10. Hanya karena tidak mau menjamin saya. Enggak usah dijamin saya mah. Panjana lamun balik isuk-isuk teh cara anu napar awal. Jadi teu mere dahar pan poe eta tah. Eta korupsi da di dinya tah. Korupsi maktab tah saparoh Indonesia babarengan jeung maktab pengurus Indonesia bareng jeung maktab seperti eta. Kula dipaksa tiba jam 10. Kalau tidak jam 10 akan ditinggal. Jaing maka mari ka dieu kami na babarengan 77 du sabus disabeskeun. 77 henteu diduabeskeun disabeskeun hadena henteu pararae. Geus ngap-ngapan di jero mobil kajeun cak aing teh daripada laleungitan. Mun dua mobil pan sok tinggalin dah. Leungit teh repot mending sa mobil ke. Aya nu geus ngap-ngapan bae. Asana mulai geringna di dinya tah harita. Bas mal sabeskeun bae cek kula teh. Sabes ajeun gogoa ge. Esek ge angan-angan lah. Daripada bercecer mending sabes marangtung sawareh. Diuk nu diuk teu ngeunaheun nu nangtung teu ngeunaheun. Atuh tuh ukuran 50 dibuatan 77. Atuh anggeus. Arab geus deuri bae cak Arab teh kempes moal mobil aing. Sieun leungit kula waleda naon sabeskeun bae. Disabes-sabeskeun bae ti Arfah ka Mina sabes. Di Mina panjum kula langsung tas Jumratul Aqobah Mekah langsung menyelesaikan ifadah tawaf ibadah beres. Istirahat geus tadi hotel. Kami penting kakarak berangkat deui mabit langsung ka ditu eta pan tenang teu ku maktab nyewa mobil bae ka Mina geus nyaho ieu tempat da geus nyaho atuh masalah bari deuk ditinggalkeun ku maktab kalau kiai ceceana teh jauhan nyeri dikiaikeun urang ku eta teh ku ketua kloter memaksakan atuh bahar naon setelah zuhur kami tinggal ku sia aing mah terus bae tas zuhur. Orang Banten di hareupeun kula beda kloter ngadengikeun bae meureun tadina deuk berangkat jam 10 teu jadi jana ge. Akhirna mah jam bareng jeung kula ngan jorena mobil nujang kula dikuatan ku nyana. Padahal eta mobil jang rombongan ile jang nyana geus kula bae besi kapihulaan meureun. Atuh tinggal kabeh kurang mobil. Dapat tetep beres jana diberangkatkeun. Kurang Arab dia tunangan mobil tetep pos sedak-sedak deui bae. Nikmat. Jadi urang kudu make ilmu jeung kudu tegas. Alhamdulillah salamet dua jadi salamet teh rombongan di dieu jeung Banten nu di hareupeun kloter lain teh mah nyana ngadengikeun bae. Oh Pak Kiai ge tadi nanya bae liwat nanya pernah nanya ti mana bagi Tangerang oh kula mah di Banten. Nyana ndek barik jam 10 geus siap bareng kula ngadenge jam 12 aing ngadeg jam 12 sagadada ku bangke bae lah salamet kabehan teh jeung Banten masyaallah ieulah lalakon haji kuari seperti gitu maktabna dititah dipaksa padahal lamun anu napar awal tah menta bada zuhur dipertahankeun diurus tetep ku maktabnya na ge embung beusi dilaporkeun sebab tugasnya ngurusan jamaah sampai tuntas ya dalam rangka ibadah haji. Kos gitulah urusan maktab jeung urusan safaroh ya pengurus haji. Alhamdulillah rombongan ti dieu mah terus bae diomongan dinasehatan alhamdulillah. Malah nasihat kula bangenain numur yang teu kudu ka masjid. Nuhun kiai ceuk. Atuh hajuna mah nasihat ge bebeja muria. Teu ka masjid. Aduh, Masya Allah, lucu eta lucu. Jadi ini orang ke masjid muriang begini. Cek ulah teh coba ku aing diajak dahar, coba gembul teh. Balik ke masjid diajak dahar gembul. Cenah muriang. Di Mekah pas gitu teh. Aya penyakit sangheut. Atuh teh emang penyakit watak di Indonesia, kabawa ke Mekah. Atuh diterus gede di itu.
tapi akhirnya digaingkeun deui ayo Mekah ieu masih ada Mekah terus alhamdulillahirabbil alamin aman eueuh danau langsung ka Madinah datang ka Madinah mah tuh masalah teh cuaca ngeuneuheun nya kegiatan ngan salat doa tiberenya hukum kula di Madinah mah kegiatan salat arba'in geus teu kudu nungguan kula geus eta mah langsung bae sebab beusi engke tinggalin arba'in kula nungguan jadi lambat atawa nyana nungguan jadi lambat masing-masing geus dibere beja kitu alhamdulillah 2 poe deui ka balik ba'da asar jam 5 ayatah mubalik as-salatu jami'ah wabah cilik jam 5 salat naonnya as-salatu jami'ah narang tunggal salat naon ngan teu nanya cilik doang tapi teu nanya as-salatu li khusufi samsi jami'ah oh ceukula berarti ieu gerhana ieu langsung salat terus maca suratna setengah jam pan kitu sunnahna jeung afdolna teh ya gitu maca suratna sesuai jeung gerhana eureun salat gerhana selesai pan kitu sunnahna mah afdolna gitu jadi geus dihitungnya na make falak jadi ilmu falakna jalan dihitung sesuai jeung bener berarti falakna ieu sekitar bangsa 1 jam kurang lah 1 jam lila jadi sholat saja hampir eureun maghrib oh beres baca surat ruku pan 2 kali sholat eta mah rukuna 2 kali sholat kusuf mah afdol henteu kitu dan naon afdol gitu barang ruku kubal ruku lagi dihitung ku kula subhana rabbiyal azim na teh 30 hiji subhana rabbiyal ada ge lambat subhana rabbiyal azim cek kula pasti lambat ya anu henteu nyaho tuh cepet-cepet suara eta bisa 110 tamang aduh aya nu geus kesel jasa geus deuleuh karek sami Allahu liman hamidah kula masih dakep deui biasa kieu batur papan pajar rek sujud maca surat deui urang luar negeri pas kabeneran di sisi kula ge urang luar negeri deuleuh kula si dakep milu si dakep cenah gitu si ai tadi sia usolina naon wae jadi rame teh jauh ke kaler kidul suratna panjang deui bae aya nu eureun sakira teu puguh ieu salat naon meureun lah ada lagu kula ge di hareup di sisi geus eureunnan bae nya aju diuk kieu bae aya nu kaluar beureunan belaga ngisi nya belaga kieu lah geus pokona belaga bae kajen ku kumaha gitu aduh geus macem-macem ngan kabeneran eueuh jamaah kula nu bareng mun aya dek didelekeun kumaha ieu aya kabeneran ditarukang kabeh jamaah mah aya ngan ditarukang geus beres karak suruku sujud kitu rakaat kadua kan kitu deui beres kabeh karak nanya urang luar negeri ge nanya ceuk nya salat naon eta milun teu milu ai tadi dia teh kumaha serinya naga walau urutan imam baik emangnya sholat jenazah orang luar negeri jadi lemur berhenti lo ngaji lain santri naranya kafe dibedakan sholat kusuf samsi masya Allah gararide gabe ditanya rombongan kula aya nu sholat aya nu teu aya nu sholat niatna kumaha lah nuturkeun imam bae sarwa itu jauh dongeng naon dong. Jadi aya gerhana 2 poe deui ka balik aya gerhana matahari jam 5 sampai maghrib. Masya Allah, para tadi wakala lakola geus di Madinah malam dia selamat balik ka dieu eueuh halagan naon. Ngan aya nu anehna eta doang tadi Madinah wakwak. Cek aing naon teh wakwak halal wakwak. Jadi wakwak ka boleh wak baheula mah urang kos gitu kan. Kuntul ngadu bakul gitu kan. Wakwak ka boleh wak keuletik kos itu. Wakwak halal.
naon isi wak-wak. Horenganan tukang Quran, wakof, halal wakof, ceknya nanti ya. Wakof kan jana mah kenceng teh, wak-wak, wak-wak. Saya bae di pajar lalagaan kula dongeng di maktab dia di kamar pemajikan anak kabeh loba anu saya pajar lalagaan. Ya, bapak ieu bohong nang lalagaan meureun. Cak hatena tapi teu ngomong. Kabehan ke zaman leh kieu ngelalaga mah. Barang datang ke masjid tah di rombongan awewe. Sarua ieu wak-wak wak-wak. Nya nama lain seureunana inget ka kula. Ih, bener tak kiai cenah. Wak-wak wak-wakan. Orang kadang teu salah. Wak-wak wak-wak. Ikut cepet jasa wakof dah wak-wak wak-wak. Itu kadenge ku ceuling urang atuh beda. Orang wakof halal wakof. Ya Allah ya Rabbi, loba macam-macam di Mekah. Haji Pendi mah ku khusu-khusuna salat di kiblatain, khusu jasa. Itu nyaho kaler kidul. Lamun teu diterangkeun mah kabeh ge jamaah teu nyaho ieu kiblatain mana kiblatna. Mana kiblatna ngan untung kula baheula geus jeung almarhum Abah. Ieu kiblatna ieu kiblat pertama ieu pan teu dikiblatkeun deuleu di luhur. Oh aya kiblat di luhur leutik ta ieu kiblat awal ka dieu kiblat kadua ka dieu beres bali naik mobil barang naik mobil sendal Haji Pendi bes sabelah lain ilah meureun di dieu nya osok nuker-nukerkeun sendalna tajur rukun ada kana sabalah ka Mekah geus tamat sabelah lain kanyana nama golongan tekarunya itu mutin itu tuh batur itu bisa boleh orang luar negeri mau salah apa sarwana ngerundingnya na watakna kos gitu kabawa balik dia sebelah lain bahkan dek diminyak ngisikan dijengkeun jimat percis warna nama akur tapi foto na beda sebelah lain menang obat poe di Mekah Haji Pendi ke masjid balik leungit sendal atau emang di dia negenya masuk nukotan sendal batur bae leungit sendal Haji balik panas ieu naon dampalna panas aku mah direrab bae panas teu kuat belian nyauh belian nyauh teu mau duit pokoknya tuh meli guys, emang tiap mobil itu ngurun ke masjid dan nyeluat. Terus panas. Ayalah babaturan anak anu mere sendal panas dibikin. Jabatur mah teu make sendal ge teu panas. Sebab cuaca kritis, tapi Haji Pendi mah kokolo puka. Panas aku mah direrab bae geus. Masyaallah. Tamak teh kos gitu. Kula ge sok-sok make sendal jangan teu panas tenan cuaca nang teu pati panas atuh jangan mau panas sok mah direrab bae lain kudu di sendalan istighfaran sebenarnya mah eta ngan kula ngomongin dong cukup cenah panas geus datang ke melepuh masyaallah teh eta ngeureun di dieuna sering nyokotan sendal batu sering pae batu datang ka ditu ge kos kitu bae kalau itu perkara model aneh biasa kurang nama ngiskos gitu baik di Mekah Masya Allah ya Allah jumrah terakhir nopan sadunya bareng jumrah terakhir ba'da zuhur sadunya bareng sadunya kama nyanek baralik naparsan dulu jelema kos laut bae Pak aduh cenah ieu urang leungit teh ulah pikiran ke situ tuh lamun kepikiran ke situ asal leungit ya ini bendera, wow kayak apa? Jadi anu itu sesuai izin aturan mah moalnya holobana jelema. Jangan balik isuk-isuk mah sepi, jumroh sorangan bae geus. Cenah cek ngana loba jelema dah muntuh. Atuh sia teh salah jumrohna. Bebe jaga kula mun aja kasusung ge jam sabaraha jumrohna? Jam 9 atuh bae urang sia. Ku urang teh sia-sia kan. Secara aturan tapi
begitu jam kaditu jam 11 di nungguan dariu kabeh jelema nungguan waktu jam 12 wah ngayapak di Mesir di Pakistan di mana harajas kos laut bae jelema teh kos laut teh ngarumpul lah silingit aing hasanangan silingit diris bangsa orang mah urang semangat neanganana awewe ngora atuh diteangan ku urang pencoba lamun ngomongna jeung aki-aki aing bahaya ngaranna geus ini kabeh eta yang ngomong aduh cenah leungit tah moal nya pamajikan kula mah nya leumpang ulah pas kitu ngomongna geus pokona balik berangkatlah jumroh wah tapi tartib nyaho ke aturan geus 3 tingkat kuari mah waduh masya Allah ngan eta mah hayang afdal beureun dihandap ora jadi macet ngan tartib urasana begitu jumroh terakhir tah nu tadi ngomong leungit mah pamajikan kula leungit tah geus ceurik bae masih kadieu leungit wah ceurik gaya leungit ganti deui ceurik bae ayo baheulanan tuh jumroh ka hiji kadua kitu bener barang jumrohul aqabah selesai wajikan kula mana tuh aya kan jauh orang teu laung teh kana milih jeung teu heula suaka ceurik bae cek uleg teh mungkin bisa diganti kos kitu hibur-hibur mah bener bener sarua aing mun leungit mah ngana ka ya Allah rabbi rame bareng nuturkeun kula aya nuturkeun kula bapak 3 kilo 4 kilo 5 kilo nya geus urang capek ngan meureun mun tinggalin pan kumaha maksakeun maneh nya lagi capetan teh henteu jaga aduh resep bae kula mah tuh gada sal geus rada kadari capek lalaunan leumpang pertama mata pas pertama jumroh hayang dinu handap teu nyaho pan ka mana ieu ka luhur tingkat 3 oh tingkat 3 neangan tetep hayang kanu handap bae nu asli hayang kanu handap nu asli nu meuneu ieu aya anu nuduh-nuduhkeun anak sugan teh nyaho pagon teh nyaho teh nuduhkeun dia pagon teh nyaho terus bae hayang kanu asli nu mana masyaallah bareng terus lurus ka kulon aya lip di dinya lip turun ti luhur ka handap eta lip pohara jasa datang ka handap nanyakeun ka urang Arab nanyakeun kan jamarot sekolah teh aqabah usaba tuduhkeun oh jai deukeut tore geus ti dinya menyaho bae terus balik da jalan handap jalannya paparantieun jalan handap nyaho jadi jumrona di nu handap bae kuari 3 tingkat urang lamun teu nyaho di non gitu ngaranna dikondisikeun Indonesia mah tingkat 2 atau tingkat 3 lantaran laletik di handap mah jang orang Sur orang Pakistan gede dihandap itu lamun teu nyaho mah Indonesia mah tingkat luhur ngan masalah jumroh tingkat luhur masalah sah bae jabatuna mah barang di dieu tetep kahandap batuna mah kahandap ngan teu ngeunaheun bae nu geus nyaho mah aslina ti Kangjeng Nabi nama panu handap geus engke bapak-bapak ibu-ibu beusing ke hayang kanu handap kebenaran kondisikeun di luhur terus bae lempang ke aya lip turun paling handap deket tilip baka jumroh jadi ulah bingung orang geus dikondisi-kondisikeun masyaallah parahnya gitulah cerita urusan ibadah haji secara perjalanan nikmat jasa kanikmatan naon atuh
hiji datang ke Jidah urang geus disambut ku malaikat. Masya Allah. Datang ke tanah haram disasalamanan urang ku malaikat. Ya Allah ya Rabbi geus disasalamanan. Tak Saudi Arabia ge teu ngaku tamu Arab, tetep duyufur rahman, tamu Allah. Urang dititah nyembah ka Allah, ngiblat ka Baitullah, kuari kadeuleu Baitullah. Masya Allah. Urang dititah ku Kangjeng Rasul, haji urang datang ka Kangjeng Rasul, pan Kangjeng Rasul mah kumaha kadeuleu urang ti jauh keneh. Disambut ku Kangjeng Rasul, uluk salam boro-boro di ditu, sangkilang di dieu ge dijawab ku Kangjeng Rasul, ieu langsung di ditu. Masya Allah. Kasedihna aya kabungahna para bungahna luar biasa. Di unggal negara jutaan manusia datang, ribuan sampai ngajuta. Aya sedihna aya. Di hareupeun Baitullah bari tawaf, bari nyoting, nyarekelan HP. Wah, disoting, dipoto, jang kenang-kenangan. Henteu kieu cak hate kula teh atuh cukup bae dipotona ku Allah, disotingna ku Allah, ja ibadahna ka Allah. Kunaon hayang kadeuleu ku makhluk. Lain hiji lain dua. Walah, nyararating kos lain tawaf. Hiji tak kasedih. Sai kitu kabeh. Wah, geus pokona mah kabeh teu mawa HP kabeh. Eta rada sedih di dinya kos lain ibadah. Begitu sholat, Allahu Akbar, beres takbir maca doa iftitah, HP tiapan poho mareuma. Wah, sasada. Nu remote nadea, suara nadea kitu nu India, nu dangdut, anu dangdut Sunda. Wah, luar negeri macam-macam natit. Aduh, Masya Allah. Sedangkan khusus teu bisa. Suara HP ambalai rada sedih. Oh, ieu haram, ieu Baitullah nu disuci-suci ku urang kabehan, tapi suara HP pohara jasa. Diraoboh salat suara HP. Sedangkan Kanjeng Nabi mah pangter sepedana kanyanyian jeung gamelan teh. Kuari urang teh ngaranna HP, suara eta kapan teu dipake karesep ku Kanjeng Nabi. Masya Allah, rada sedih. Yelah akhir zaman kuari nu teu dipake karesep ku Kanjeng Nabi. Ai HP na butuh urang. Ternyata urang teu karasa dijajah ku Yahudi, dijajah budaya. Diteunden di hiji kabutuhan. Babari orang aya HP menghubungi pemajikan, menghubungi anak, babaturan kumpul di anu. Tetapi ketika orang sholat, tah eta kos kitu. Urang ngemburu urang pan embung maehan HP kieu. Urang luar negeri mah pan Allahu Akbar. Keur Fatihah aya suara HP di kantongnya na teu dipareuman we gonya kasih. Urang luar negeri mah kos kitu. Di hareup papeda tadi teu dinding tasbih, sasada dicopot bae geulah dibareu mah. Kebenaran di sisinya lah ya orang Bandung, HP nasa sada suara Bandung dikodok punya anak tadi. Rumahnya Bandung, bohong sama takos dibuta. Segala guys acak-acakan. Iyalah kurang hidmatna di Masjidil Haram, kurang hidmatna tawaf jeung sa'i, kurang tawafna salat baik di Haram Mekah maupun di Haram Madinah. HP ya ada prihatin, satu sisi butuh yang bagus, satu sisi wah seperti kos gitu. Akhir zaman berada ya Allah ya Rabbi, gitulah para jamaah kaum muslimin perhatian terakhir kukula didaakeun seluruh jamaah di dieu khususnya muslimin hiji mudah-mudahan dihampura dosa. Nomor kedua, mudah-mudahan bisa nyaba ke Baitullah, bisa nyaba ke Kanjeng Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah haji, kalayan haji mabrur.
kitu kene doakeun nu berangkat tahun kamari mudah-mudahan hajina haji nu mabrur haji anu makbul nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah carita perjalanan ibadah haji mulus eueuhna.